Aya maneh selaku naon ieu Hansip. Lamun anjeun dek mau kali musyadah sok bedah tak-taken sajeng ka Juhu. Wah, tangkap Adi. Oh, jeung aya. Awas. Pocong dia ancap hayah. Nah, sia. Joya si kunyuk. Sia. Aya juri. Marimar. Siapa teh nyebut Marimar? Aduh Romo Pores ngambek. Siapa nyebut Marimar? Saya. Kapan ngaran aing teh Semar. Iya Marimar gitu. Kenapa sih babeh ngambek? Kunyuk sia. Kulan. Aya nu ngacorelat di Mega Malang. Gareng. Siap. Deleng. Ada apa sih? Di luhur aya nu ngacorelat di Mega Malang. Puyuh ngenog gitu. Jui. Hayalah. Gusti. Atuh. Bangun. Aya juri. Make peci. Siap. Astagfirullahaladzim. Wah, ini tomat baru matang ini. Ini nyebut tomat kain. Aduh. Wah, aduh. Ini orang yang pakai ikat seperti jamu bol. Duh, emen. Beungeutna beureum seperti jamu bol. Duh, emen. Paduli teuing. Ewon. Itu orang yang pakai peci hidungnya 3 meter seperti manuk bangau. Duh, emen. Paduli teuing sia ge da teu kasep borotot sihungan. Duh, juri. Itu yang belakang seperti perah bedog. Duh, emen. Paduli teuing da sia ge teu kasep jiga juri. Duh, setan. Da sia ge teu kasep irung jiga terong. Duh, emen. Paduli teuing da sia ge curiwis. Buuk teu disisiran. Duh, juri. Jiga boneka, emen.
Hush. Saya mau tanya kalau jalan ke Amarta ke mana? Ke atas. Yang betul dong. Mau apa ente nanyain jalan Amarta? Coba. Mau apa? Enggak, jangan enggak bolotot. Kaula edek maling layang jamus kali musada. Siap. Dari mana ente? Saking negeri siluman Gunung Kapitu. Bakal jadi milik raja kaula. Dek mau kali musada. Yo, amen. Saya beritahukan kepada Anda, ini adalah komandan Hansip. Ini cadangan lebih. Kalau Anda mau menjalankan kejahatan di negeri kami, haruslah punya pikiran rangkap. Jangan sekali-kali mentang-mentang di depan gua. Gua adalah profesor insinyur Garing yang mempunyai dekeng ini. Jagger dari Tumaritis. Om Astrajingga. Bekas Garong Grot. Kalau Anda mentang-mentang akan nyolong Kalimusada, haruslah menanya diri sendiri. Tiada orang yang selamat yang mengganggu Kalimusada. Babasaan tikiwari jampe paeh goblok. Ulah ngalaga harapan aing setan. Kalimusada lambang kebesaran negara yang menjadi pemersatu bangsa di negara. Rakyat dan pemimpin sudah bersatu batu adanya falsafah negara yang akan dicolong olehmu. Goblok. Wah, ya. Ai manes laku naon dia? Hansip. Lamun anjeun dek mau Kalimusada sok bedah tak-taken sajeung katuhu. Wah, tangkap adi. Oh, jeung aya. Awas. Untuk dia ancap hayah. Tubuh. Kaget denera aneh. Kaget denera aneh. Kaget tak kagiri-giri ingkang aneh. Ya aneh. Kurang ajar sahanyeun. Gerak-gerik anjeun dicuriga ku kaula. Urang mana sia? Kaula ti nagara jin. Dek aya karep naon? Henteu ulin. Gerak-gerik anjeun picurigaeun. Gerak baraka anjeun dek ngajalankeun kejahatan. Saha anjeun nu wajib? Ya, komo nu wajib guru jeung tata titi.